Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pot orang teh iya kamari Jumaah, waduh, hari balik senal anu mahok, waduh. Biasa lah. Anu mahok. Pada si jadi hari ais hukum itu bukan panongan. Nyeker, we orang teh balik teh, aduh. Kali bos. Nyeker cepot ya Untungnya bosnya di Kanada imah deh. Kebayang bos di Kanada. Aduh, orang kayak kunaon sama kayak nyeker gitu, lungit senalna gitu anu mahok. Aya sok minang teh kalau gitar senal eta di Jumaah. Senal poket Cidirin lu. Di lu kumaha apa? Kalau pakai senal eta. Sepen bos. Asal suku nanti bisa cokos senal cokot. Lain syukur teh bisa dicopot senalna we ja. Aduh. Ya karena suku mana pelan yang awak. Senal we cokot kuring. Lain kumahanya cara ngadidik barudaknya. Barudak ngaji di orang-orang gitu kan, ayeuna teh aduh. Anu mana bos? Nya ngara tempat ngaji di madrasah gitu kan, kur di alalahan. Lain wah teh boga jalan rebrog di dieu mah atuh nu di madrasah. Balik ku istilah lieur. Nu mah kena diajar alif batasa teh geuningan kan. Ya bosnya. Han? Kudu kuis agamis. Nya biasa apa cek guru kuring. Da urang ge edek tadi nanti edek gitu. Geus ieu. Keun sirah mungkin balik gawe. Banyak yang jawab lieur. Kau baca eueuh duit. Jawab kudu mikiran kuisnya. Sayana we yo. Bae ja. Penting mah jangan jawab. Eta soal ngajar barudak gitu. Kudu kumari ngajar barudak leutiknya nu keur beujeuhna lah. Anu masih kena bolak-balik bos, anaknya sekolah mana hirup. Heeh. Aina teh lobana nah henteu berhasil ngaji ka hiji. Heeh, na kumaha tah? Inung bapana sok ngarasain ieu budak teh di pandek kuring mayar. Oh, boga perasaan eta. Sedangkeun ilmu agama teh mah sok titipkeun abi carekan teh kok bikin anak jadi pintar. Nya bener. Soleh. Heeh. Ari baheula mah kan kitu. Kalau teh tah nitip budak kuring pek di dia dititipkeun eta sari carekan lamun budak abang carekan. Selama dididik ku maneh di dieu eta tanggung jawab maneh. Gitu kan? Nya bener-bener. Eta mah kumaha dicarekan, diomongan kumaha maneh. Da kuring geus masalahkeun di madrasah mah urusan. Kudu nama gitu nya, heeh. Ieu mah sok pilueun kalau teh. Dicarekan budak datang bawa arit mau bedog. Kontrol ka guruna. Ari kitu geus diajar ku sorang. Heuh. Nya bener potnya. Ari bisa mah. Heeh. Mau bedog teh bisa ngaji deui. Wah. Heeh ja. Eta lo mana teh. Mata hese berhasil ayeuna ngaji ku sabab sok ikut campur indung bapana. Ketika diajar di madrasah. Nya. Kaduana Kumaha tah? guru-guru ayeuna teh teh siga baheula. Heeh. Baheula mah teu nempo naon heulan penting budak hasil. Tak eta kudu nya. Da rezeki pasti nuturkeun. Heeh. Ieu mah bayaran can ngaji siga nu horeang ngajar ada can dibere. Nya. Ditaragi ka imah indung-indungna oge. Terus indung-indungna oge teh salah dari orang tua ada teh. Heeh, matakna di dia teh hese teh dinya. Baheula urang kungsipan jadi kepala pengajian nya. Da loba indung bapa nu aremu balayaran teh. Ari dititipkeun aya. Ari anu kaditipana teh dibere ke pangartian. Tah eta heueuh bener. Udah kudu pintar dituntut teh. Nya. Tapi mainan nuntutna teh balik. Tah eta nya karasa ku urang baheula kitu heueuh. Cacing cerining lamun hayang urang gurunan bener. Heeh. Matak urang teh orang tua ge kudu sarua. Nya. Inung bapakna budak teh madrasah mah kan guruna. Nya, heeh. Teh jurusan inung bapana nu aslina. Bener, heeh. Jadi dicarekan mah ge pek. Penting budak kuring bisa. Nya. Ada mah lain, Bos. Heeh. Bayaran gede ngaji teh bisa-bisa. Tah. Naon sababna tah? Berarti cing cerining cara ngajarkeunana tidak sesuai jeung naon nu disampaikeun. Kurikulum bahasa Jerman mah kan kurikulum teh bodak teh ulah sok kieu bos. Heeh. Umur TK kudu bisa jadi kiroat mah bisa. Nya bener potnya. Sok budak mah sesuaikeun aja jeung bubur bare bulan bubur. Dibere lunak-lunak. Nu penting budak bisa A, ba, tasa sampai ka iya. Nya. Geus bisa eta kakak lupat kana A, I, U. Beaba, baby, beubu, babu, babi. Laksana cek heureuna mah kieu benernya budak cade sih nyebut
R. Nah, Kira anggus aku nah heula. Kumaha dana kege nu tulutkeun Oh, R. oh, bener. Padahal nyaho eta huruf ro. Walaupun jamna lo. Nya. Kan bae. Da kege gede pisi-pisi nyebut ro. Penting bener O nama heueuy. Nya bener. Kan gitu ulah di kudu bisa. Masa ulang orok kudu bisa dahar sangu. Paksakeun mendahar sangu. Bisa. Ngaco bener. Bisa. Malah budak jadi ungkung ngaji. Nya. Lamun bahasan badak orok namun keselak. Nya. Lamun teu modal. Pae. Oh gila beda ke. Ari paehna nambung ngaji, embung ngaji ka mana akhirna bos. Nya. Ah kieu sarwana di mana-mana pada beda-beda. Nya. Usabab urang ngajarkeun salat. Padahal mengajarkeun hade mah insyaallah ka mana wae bakal nyaman. Nya bener Pak. Teu babarinya jadi seorang guru teh nya kudu bener-bener fisiologina kuat kan nya kudu nyaho. Jadi pelayan anak-anak surga. Kan budak leutik teh pelayan surga. Wildan teh nya. Ada teh kan nu leutik bersih kana suci keneh. Urang pelayan, sok layani sing bener. Nya. Kita titipan ti Gustina keur ngajarkeun budak ka guruna. Guruna mah ka Gusti di sarua. Gusti pasien nabi kemampuan cara ngajarna, pasien nabi kasabaranana, pasien nabi cara ilmuna. Kan kitu. Dimalain. Mun bisa teh geus udah beres. Bong beres atuh di sana budak kayak gitu kan. Kenal urang ngajarkeun pintar. Tak berarti teu boga jiwa guru menurutnya, jiwa pengasuhnya. Ima pada darah kaji aralus bisa. Nah, diajar kurang. Sini sama saya aja. Barisa. Iya bener. Atuh bisa mah kan dukeun we. Aduh sih mah kudu kasih. Opatnya. Tak guru-guru di dia gagal. Cara ngadidik. Palbah mana gagal na teh? Cara ngadidik na. Dina santri saya itu jadi hiji. Usabab gagal. Hade mah dina santri hiji bisa jadi 1000. Tah eta kudu namanya. Kita berhasil. Tapi lamun diberek 1000, lupa kena hiji berarti gagal. Nawan gagal lah. Lain masalah ilmu agama nah, tapi cara ngajarkeun. Cara nyampaikeun. Kan aya nu pintar nyampaikeun teh bisa. Bener teh ka urang. Tapi aya anu ngarti, anu bener nyampaikeun secara bener. Bakal ngarti. Nu bodoh bakal ngarti. Kan opatnya. Oh itu kieu mah carana ieu ngajarkeun ayo. Itu kudu alif bo to kata genting mah panggeujeun a teh ba a mesti kitu. Aku nama mun a b heula. B tambah a ba b tambah b. Terus guru para pengurus oge nya lain guru santri, guru para santri unggul. Kan ya pengurus lah di jero teh kudu kumaha tah pota si pengurus. Ngadorong bos. Itu anu pengurus kudu bener-bener manajemenana. Sarua aja kurikulumna ulah sampai ka budak teh diaclong. Karena ge rukun Islam teh nyarao barudak jadi rukun iman. Nya alhamdulillah teuing bener. Utamakeun Al-Qur'an keun rukun iman justru rukun Islam heula. Arek budak hayang bisa salat kumaha mun rukun Islamna. Nya bener. Ka hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Keun we kelas urang ka 4 heula. Ya, puasa dijarkeun ngabarudak cara salatna kieu. Cara ngajina kieu. Ilmuna kieu supaya budak teh paham. Ieu mah budak leutik kudu sikeun dosen. Kan aneh. Teu nyaraos fisiologi na meureun ieu teh ilmu kejiwaan ada. Para ulama baheula pan ilmu kejiwaan tingginya kuatnya. Mata gua sok ajarkeun ku ego. Tang ieu ngajar ku ego teh bos. Ngarasa aing. Model kumaha ku ego teh model kumaha? Cek aing kieu. Pada gitu budak mah. Tapi orang pun bisa ngayong budak bisa nonton ku urang balik ku urang di asupan. Nya bener kok. Tah huruf gini teh naon sih sebutna? Karena titiknya 2. Sebenarnya gitu kan. Benar, seperti itu sih teu bisa ulah sok. Yuk alif ya kade gitu. Apa dikasih tahu ya sama gue ini aku mana cek sok itu nya teh babarinya jadi guru ngaji teh nya jaba fitnah na guru ngaji teh anu di fitnah fitnah gunung karasa kuring baheula gaji gede gunung duitna nya gunung prestasinya bener jauhnya fitnah sama kecil
Miseubeuk ku fitnahna jadi guru ngaji teh pot kitu teh kieu teh. Pahalana gede cenah guru ngaji mah. Dan bakal tanyakeun mah lain Nya. matematika. Mun teu dibarengan ku kasabaran urang ngajarnya harita duh teuing kumaha heueuh. Lamun teu jemputkeun jadi pelayan pasti amak. Nya bener pot. Tapi urang nyebutkeun jadi kurang pelayan, pembantu Allah. Sakumaha budak bawa ge moal amak. Belah eta karasa ku kuring nya. Kecuali budak bahayaeun. Heeh. Sama teu bahaya makan bae budak karena oge. Nya heeh bener. Di masjid. Heeh. Budak ngobrol mah wajar, tapi geus numpatan carekan. Kan, Nya. sholat Jumat ieu. Heeh. Ngobrol makan bae we ngobrol madak budak karena oge dihampur, tapi geus numpatan gaduh ka dia ngaganggu kana sholat carekan. Tah, nya heeh bener pot. Cek Nabi kene, selama ya budak mah insyaallah kiamat jauh kene. Nya. Tapi Bener. orang itu kudu belajar istilahna naon? Amanat ya ke para guru ngaji kumaha sih kira-kira amanat tah kudu kumaha Para cenah. guru ngaji para ustaz mah urang sing jadikeun diri urang teh pelayan Gusti. Gusti teh ngamanahkeun ka urang ilmu, datang barudak eta ke budak geuti Gusti. Nya heeh. Kudu kumaha urang sebagai guru melayani. Da budak mah suci, Nya. ulah ngarasa urang aing guru ulah. Tapi lamun urang hayang ngeunah ngajarna, Heeh. hayang teu loba amak-amakan, sameh imit ka pangajian teh ucapkeun yen Gusti abdi pelayan anjeun. Bade ngalayani. Nya bener. Tah ayeuna amanat keur para orang tua anu nitipkeun anak-anak ka pengajian kudu kumaha tah. Orang tuana sing percaya Nya. ieu budak diajarkeun ka jelema ke guru. Nya di mana ngarti lah gitu. Ingat, Heeh. gitu kan. Yen urang teh di madrasah teh teuing nama sajam. Nya. Sajam urusan guruna. Heeh. Rek bangun henteu kumaha guruna. Pasrahkeun. Jeung teu cukup nitipkeun meureun gitu bener nya. Ngarti. Oh. Boga rezeki teh ulah pedit ye ilmu agama teh. Nya. Lain juga beulikeun. Kirim untuk guru ngaji teh nya. Bener. Ari keur bahagia pohoe keur susah sok dararang. Oh, bener. Datang teh mau cai. Eta si doanya. Ari geus beungar mah geuningan. Poho. Eta ulah. Lamun orang hayang bahagia hirup, datangan guru teh keayaan senang Nya, atau susah, tapi lebih baik orang keayaan senang. Amanat keur para pangurusna ye kumaha tah para pangurusna di madrasah ye. Amanah, Oh, sehingga ieu teh kabeh dharma titipan di Gusti sing bener ngajarna, sing bener ngurusna. Bener pot nya. Lamun urang bisa ngurus masjid, insyaallah Allah akan ngurus kehidupan urang. Nya bener pot nya. Heeh. Kopi euy. Yang kopinya. Lagi kopi euy. Para guru sekarang yang kopi teh bener pot nya. Nya geus atuh ngobrol lah nih. Hayang kopi mah orang ngopi heula we namanya. Nuhun Kang Cepot nya. Nuhun Cepot alhamdulillah. Nya moga-mogahan sing manfaatnya nu dicaritakeun ku urang teh. Dal niat nyindir sampir ka sasaha ieu mah. Ieu mah urang mah Keur kahadeannya. Pangeling-eling ke diri Oh, nya bener. Cenah aya nu kaledon, da ngaranna di rel. Bener pot nya. Tabrak wayahna we. Da bongana si cing di raya. Tengah kan kana rel masing-masing. Rel kuring. Nya. Nyata manu singkat tampil kumaha teh anu bersih. Insyaallah amin Cepot. Pasti pertama urang teh sing jadi makhluk-makhluk anu dikanya ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah pada abdi sadaya. Disarengan barokah, rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.